mandi mah wae mah. Batur ulin. Jangan orang samper si Wawan. Mah. Bang, ada musuh di hadap bang. Satu lagi bang. Boyahin bang. Tuh di hadap bang. Naik mobil. Yang pae dari abang-abang mah. Bang, musuh bang. Wawan, Oi, mana kenaon? main FF. Ih, orang teteangan batur ulin. Mabar ya. Mabar we maneh teh budak leutik kene. Tong kakana nyaho HP. Hayang ruksak teh panon, hayang teh nempo. Bae tuh HP urang sok. Menang meli mami urang sok. Jadi jelema tong loba ngatur. Bodoh. Mana budak baledog yang kanu paham. Kan bae. Cenah mah tong kana HP wae. Eno orang ulin, orang boy-boyan, Bro. Itu, yuk. Nah. Hanya tong nyaho HP wae bisi bodohnya. Heeh. Mentangnya tong mabar wae. Heuh, wong picen heula we. Bang. Aduh, Cip. Kumaha ieu Cip? Ayo nama tinggal ka Lain, aya mane urang kan kudu mencari suara, urang kampanye heula enak ka masa heula. anak apa imanna ka dia? Aya area. Aya. Atuh bagus geus aya mah Cip. Sok atuh panggil Cip. Panggil. Kulir. Panggil teh maksud aing assalamualaikum Oh, atuh. Tangkobal kira. Ih, Tangkobal. aduh, assalamualaikum nya kudu ku RT wae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh area ayo. Mohon atuh hatur nuhun pisan. Tong hilap nyabunya, nomor hiji. Hilap dina waktosna nomor Patatang. hiji Tatong. RT yang keren, yes. Assalamualaikum. Mantap. Wah, jika nama ka urang eta Cip lah. Cip, enak kemanahan? Ayo tah gitu atuh anak gua mah kamu Daerah bayaran. Kamu enak kemana enak? Aya nama urang ka tuh ka si Pak Prica tuh ka gawe. Ayo lagi siap, ayo. Berangkat. Panggil Sip. Panggil. Paribasa. Panggil. Naon dia tah? Musuh gawe panggil ditarik meureun. Panggil. Panggil wae. Cak. Cak. Aya naon itu komandan? Mira rewas ieu. Keur gawe nya diganggu aduh. Ngarawas. Oh, saruhay orang ngarawas. Lain kieu. Aya anu bade disampaikan ku bos RT. Sok ngobrol sareng Pak RT anu leuwih jelas nama. Bos. Mane mah kakak disemprot Pak RT. Sisu atuh ka dieu heula sakedeung ngobrol keuneun. Oh. Ya, mah HP komandan ya. Anak buah dewe gitu. Wes. Iya baik banyak. Baik lah bari cigogonya. Iya itu Cak. Pan kete urang nek nyalon deui jadi RT isuk. Mane kudu hadir. Tah urang datang ka dieu teh kudu milih urang. Mun urang jadi RT deui mahal tah pecai maneh. The bad tracks. Siap. Oh siap atuh sol the bad tracks. Hidup RT. Naon euy? Atang. Aduh. Naon ruas? Atuh dan. Geus. Aing mah salah Mas? bor ka mana karep. Ieu itu komandan teh. Wah, kakak di Banyur. Kancip kurang asem. Itu kurang kamarana. Hatur nuhun atuh nya Ica-Ica. Buat Rex. Kan? Ayo assalamualaikum. Paica mangga. Amplop mangke lamun anu maot bener abay sih kali. Ayo. Kakak di Banyur aing. Halo, di mana? Dia neng ngangkosan di Payung Bumi. Bojang Bandung. Ayo.
Assalamualaikum teh. Allah Astagfirullahaladzim. anak buah ada aku jual rebok Awas, ayo mana? Ulah sok ngahirian parawan. apa RT heula. Oh. Neng. Pesakan lah biasa. Ya sip, cicing medinya sip mah. Ya. Pantas teh dari pojokan. wah jauh Iya, ya teteh puntennya ngaganggu satu acana ieu. Aduh, Nya teh naraon. asa namanya nya si teteh ieu. Mun nembe di dieu. Ieu jadi grogi RT sareng mojang Bandung. Aduh, aheuy deui. Aduh, jadi isin ki. Ieu nya langsung we. Jadi enjing teh bade aya pemilihan RT tah calon teh abi sareng anu saurang di teuing sinaon lah eta mah. Pokona mah tong dipilih nu itu mah. Nah, aku naon kan? Itu pokona mah pilih we ieu. Oh, pilih nomor Ieu mah sora. nomor 1. Oh, nomor satu. Ingatnya RT Tatang is the best. Wow. Siap. Nama keren. Siap. Siap. Ya sip lah. Ya, Sekali kan. Aduh. RT, sip kemana? aduh, Astagfirullahaladzim. Bernaon aing mana? Tolong balik. siap Balik. Ngarakeun we ieu mah. Nuhun pisan teh. Sekali teh. Aduh. Ayo. Bagelap nama hijaunya Ngadon di paraban kakak ngegel mana mah. ya bikang aduh Halo. Mohon abdi juragan Pedro. Pejoki domba sabriji. Alasan abdi domba teh aya 4 deui anu can kajual si Rebecca, si Tesi, si Angel jeung saha jeung si Karamoy. Ya, bagian tengke dititah ka anak buahnya. Ieu aya urusan heula ieu. Boga bala dek nyalonkeun RT, kudu didukung ku urang. Mun teu ku duit teu moal meunang moal. Tek bae eta domba nu 4 jual. Kamu si Rebecca mah hargana kudu leuwihan nya. Siap, nuhun, hayu. Cair deui wae duit. Eta si Brian. Brian. Geus geus ngarit. Geus. Geus. Mesti paraban ke domba juragan. Geus. Sing, heeh. Mana geus beres tugas ngarit, ayeuna urang ngobrolkeun calon teh. Calonkeun RT maneh pan ku urang adek. Adek. Siap. Sing urang ngobrol lah deh, kalem. Engke mau bari pesan kopi. Ya. Brian, udang. Aya naon? Pan ku juragan ditah kali teh ngadon sare, urang ngobrolkeun. Beres ngarit. Heeh, beres ngarit tuluy urang ngobrol jeung juragan pan menek jadi calon RT. Siap? Kumahang teh. Siap, Be. Heeh, engke turun lah. Ayo, ngobrol aja. Mana mun maka jangan don sare dina tempat makan siang barudak domba, rusak. Tuh, ono. Yuk. Dulu ngobrolkan lah. Iya. Pan berajan teh ku juragan teh dicalonkeun jadi RT. Kudu siap nya. Siap kumaha. Pokoknya mah kudu siap, kahareupna mah kan bae ku juragan didukung. Ayeuna mah berajan maneh tinggal siapna we heuh. Ku juragan didukung jadi RT. Hari pidato Kan bae da juragan ge asa teu yakin mana bisa pidato ngan kalem ku juragan didukung 100%. Jeung kabeneran juragan di dia boga anak buah. Nyata si Darso. Preman setempat di dia. Si Darso mah bisa ngondisikeun segala hal. Sifat si Darso jelema mana boga dua beungeutnya ning. Kayak itu siga netral, kadieu netral padahal urang ojok-ojok ku juragan cenah ngadukung mana. monyet Lain monyet si Darso preman. Ayeuna Brajen jeung juragan urang nepungan si Darso. Cenah kampanyeuna diatur ku si Darso. Nanti, ayo siap Ayo. nanti.
Heuh, ngerti? Heuh, siap. Udah tungtun. Tunduk. Udah lama-lama bro lah. Ais. Gila. Alah euy. Awak akhirnya dari kieu. Ayo pencetan cegah nama. Cing ka Dario. Udah. Adio. Naon cenah? Bang mencetan ke. Buruk. Gara naon? Kita. Kayak di buruhan 500. Yuk, 500. Buru atuh. Kurang 500 nya. Ah, mau 500 keduaan 250 ewang. Permen hiji ewang. Sok-sok atuh cek tarik mencet teh. Ah, tuluy atuh. Tuluy. Tuluy. Tuluy atuh. Tuluy. 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 Nauh ieu teh kumaha? Iya, aya, iya. Sok. Kasih pulang. Iya. Pulang. Udah kita manjatan kakak enggak jailan. Tunjuk ya. Ah. Baru dah teh. Nah lulus tunjuk pakai ente. Uing geura di jailan. Teu narima uing mah pokona mah ting budak saha eta. Udah mencetan kakak geura di jailan ku areng. Baru dah teh. Ah, aku marah. Ah, aku marah. Aduh, aku naon nangis. Kunaon ah? Aya aku naon? Aya awewe deui atuh. Rek bebaja deuran kudak leutik. Bingung era diseungseurekeun. Ning bebaja ti Tajong we urang mah. Iya, neng di Tajong aduh linu nyeri ieu aduh. Kumaha atuh? Nah. Udah diobatan? Wios neng teh kadah. Aya neng putrasa asa karek ninggal mah. Incuna bah juhe. Wah, baju he buka injuk gitu. Nya gaduh mata Oh. kayo. Kuna tuh neng merdeka payun heula di warang bah juhe mese tarasi. Oh nya jika tuh neng. Hayunya Nya. mangga. Mangga neng. Cara tulis itu baju he euy. Sok. Kulit tungkun wae sok sering. Adio, adio. Cakepkeun. Ya, turun lah. Tuh. Balad juragan preman si Darso. Ayeuna supaya bisa ngondisikeun maneh nyalon RT urang tepungan si Darso. Heuh. Hati empok. Kang, abah hatikeun. Ayeun bae hayo ini teh kene. Sok tungtun naon eta dia. Man, Bro. Sok atuh merot maneh Brian. Lempang nagarangan. Sok atuh. Weh, Darso. Hai, bos. Asa leuheung aya ka dieu euy anu ieu. Juragan mah hayang ka dieu. Naon cenah eta atuh? Naon cenah eta atuh? Sok, euy. Keur nyangse di dinya. Nya se urang mah nya se wae. Aya naon ieu asa. Ieu. Intinya tong sok nyanyi gandeng atau ya mah. Ngobrol juragan teh ya. Ieu juragan. Heeh. Ya si Brian pandirnya apa? Ku juragan teh rek dicalonkeun jadi RT, nya. Heeh. Terus Ngan emang sih ieu mah rada hulang-hulang kurang ngadenge jeung ngomong agak-agak mah bisa. Ngan ku juragan di doping ku duit ke masyarakat ya. Boga jualan doma juragan kalem. Doping masyarakat kena nyalon si ieu. Tah tugas maneh sok. naon? Engke dina kampanye kondisikeun kabeh kumaha hayang milih si ieu. Oh, Kan dia ngaruh di dia atuh preman setempat. Tuh tato lagi lalengitan ting kunaon nya. tadi ke sare lumi. Heuh. Jadi Bisa. kumaha? Oke, pas dina kampanye, da Heeh. si mah mau pati ngomong ku juragan kitu Kang. Ku Darso eta masyarakat mun teu mah diancam cekek saurang-saurang lamun teu milih. Heeh. Ya, aya duitan eueuh ka urang mah ieu. Kalem sok. Masalah duit mah juragan tong hariwang. Heeh, atuh. Juragan kabeneran boga doma anakna. Heeh, Si Bunga itu si Bunga. kan bae si Bunga jatah ke Darso. Heeh. Nu urang. Pan maneh mah aya keneh si Jeremy itu hiji deui nu anakna Jalu. Teti. Heeh kan bae si Tati si Jeremy. Heeh. Tak kitu. Kumaha ya carana? Oh, satu yang tadi orang kasih abah we eta mah. Abah naon? Abah we pokokna mah. Jelema bodoh eta mah. Jelema bodoh. Kan maneh ge bodoh emang nih. Jelema pinter maksudnya. Terbalik. Heeh. Darso ngajak juragan yang si Brian ke jelema pinter. Heeh, lah gitu eta mah. Aslina aya. Asli aya. Heeh bener anu berangkat atuh mah. Hayu. Lain urang yang ngobrol tadi di kaburit ke cigara uji nyali. Nyaheun bae atuh mah. Ini Ini tah. mana? Si aya kabur bangkong juragan si bangkong. Si Brian mah kudu di tetangga wae. Sok teu lah maneh. Mau sentor.
sok naon deui Mana? kata deui kadinya kan deui Ya juragan sieun kieu teh suara suara. sok berangan teuing hayu we ngilu ka urang Imah orang pinternya jauh keneh. eta tadi hareup cetik deui Ah jual diskotik lain itu. lain diskotek di mana si ketua lawang itu diskotik hayu ngilu Sok tira sok ayo jagoan. ayo nepi Sieun. ayo nepi ya oge Iya ibu ibu. Orang asup pai mana kudu make jampe-jampe teh. henteu aya kalem we urang Wah, aya sieun. pakai sisian hayu we sampurasun ara ya ya ayo 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 gorowokan. ya pan kudu kitu ayo mana ayo asup Bulu mana banyak tuh. Sieun juragan nih. berangkat Pur atuh lila tutupkan patoge wah jaga si lain Nah. Ieu nah suasana horor kieu teh. Salarian bah. Oh, Brian. Kunaon? Sieun. Eh? Sieun. Tong boro maneh dia juragan ge sieun. barangan Kunaraon, Jang? iya si dunungan ta jeung anak buahna cini ngasasalian hawana ada yang sorat ting naon ieu Oh, sararieun. Kayak turang paruman heula. Sugan teh bah serem-serem teh. Suasana mistis terasa. oh si abah mah Kan nyetel musik. ingkeunan Jelema. Karaokean. Oh iya, iya bah boleh ngertian ya. Kieu bah sabaramanya. Ieu. Naon bah? Apal kedatangan abdi ka dieu? Lain. Naon? Aya nginum. Ulah. Sugan teh abah teh sakti tanpa bicara abah nyaho abdi ka direk naon. Gitu nya. Ieu bah. Ieu mah tanpa basa-basi abahnya kirang-kirang apunten ye. Juragan, Pedro, Brian, sareng si ieu Darso nya sengaja ka dieu teh. Kalau wayangan wae. Dak kana sia datang ka manehna datangkan mereka ka ulah. Hei! Manehna teh caduk mung orang cepat aya mak kami cepat. Balik ka dieu. Balik ka dieu. Juragan keur ngobrol jeung si Abah kalau wayangan kumaha eta da pentas wayang. Heeh. Sidik aya butuh ka Abah hormati Abah tuh. ampun abah atuh da tunu dewek Tuluh. heeh Oh, dicari bahe bah kita kumaha. Nah, jadi kieu bah. Intina mah ya si Brian. Nuju aya maksan hayang nyalon jadi RT. Ku juragan dibantuan. Juragan kan jelema beunghar atau di dieu mah pangbeungharna moal birek juragan dibantuan ku duit ku juragan sih teh. Tapi juragan butuh mana dia tuh aya bubuk-bubuk serbuk-serbuk naon gitu asmara atau naonna keranya supaya milih kasih ieu. Siap. Siap. Masalah biaya mah tong hariwang kumaha bah. Urang bere cai we. Cai naon? Oh, keren teh. Siap tuh, ayo sok bah. Tambah si abah naonan eta Geus. Pasti menang yuk. Gerak balik we nama. Bayar. punten bah, bah. Aya abah tos ngadahar pai si orok, bau kieu. Geus dengkol. Jadi itu mati bah obatnya. Insyaallah mati. Oh itu obatnya pasti mati jambahnya. Meragukan apa? Salis meragukan bah ngen sieun kesini bohongan gitu ini. Oh siap siap. Ya tuh bah. Saya mah menepati janji ke abah. Ayalah. Saya ngajual anak domba yang masih balita. Saya jual.
anggap we mah tanda jadi kerjasama abdi sareng abah ngabantuan si Brian nya. Siap nuhun pisan banyak. Oh yang utah. Oh siap. Bah. Berapa kali? Menang pulus aduh 20.000 untung orang itu bisa nanaon manehna ge ditipu ku urang ya gede spidol jeung odol hahaha